Tapi urusan ka sorga jeung neraka mah urusanana urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah ngadoa we minta ka Allah, ja Allah nita aya doana. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Pokona geus talalar bae di dieu lah. Aju pohoan deui. Tah jadi urang kuari aya di alam dunia. Baheula keur di alam arwah ku Allah ditanya, alastu birabbikum, lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh? Qalu cak arwah, urang berarti kabeh hati Gusti teh pangeran. Kabeh eta roh ngaku bahwa pangeran teh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba' tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Kiai Haji Ma'mun anu unggal minggu nyana selalu hadir, mun lain ngabesan mah oge ka mangata putrana aya di Cilongok, kumna ka para kiai, para ustad, bil khusus pisan ka keluarga duka, keluarga almarhumah Rumsinah nuk sanget kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan urang kumpulna di dieu dibere tereh nyusul. Tuh arembung kan?
Sakali deui mudah-mudahan kumpul di dieu urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana tiasa kempel di dieu dalam rangka ngabesuk ka almarhumah. Dorong doa nyana mah geus beda alam, sanajan pagulituk jeruk nyana mah geus embungeun. Ki Mamun mah resepeun keneh kula ge resep boro-boro nu geus aya di alam itu kakarak dibere nyeri huntu ge geus embung neuledukuh besi kanceuh. Jadi horeng saalam jelema keur urang leutik keneh hayang mobilan barang geus gede hayang mobil beneran. Keur leutik mah urang hayang ge iimahan barang geus gede mah hayang boga imah beneran. Keur leutik keneh mah urang uulinan teh jeung boneka anak-anakan geus gede. Kitulah saalam urang kuari enggeus aya di alam kadua. Alam pertama urang di alam arwah, turun ka dunia kuari alam mulki, alam dunia. Isuk pageto urang di mana roh urang kaluar ti awak urang maut ngaranna urang aya di alam barzakh, alam nu katutupan. Di mana-mana ke kiamat urang digiring ngaranna ka alam mahsyar. Engke urang ditimbang amal nu bagus ka sorga, anu jore nu goreng ka naraka. Eta ngaranna alam akhirat. Anggeus saalam. Ai nu dararek ngaji kieu mah kabehan ge pasti urang mah ka sorga. Kahayang mah ngan maknya atuh ja urang mah ngararaji salat ngadengikeun Al-Qur'an malah ngajelaskeun Al-Qur'an, maknya kudu ka neraka mah. Ari si itu si Ahok jeung rekan-rekan bangsa gong si Pacu. Gong si Pacoy mah nyana nu ka sorga. Tapi urusan ka sorga jeung neraka mah urusanana urusan Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ngadoa we menta ka Allah, ja Allah nita aya doana. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin. Pokona geus talalar bae di dieu lah. Aju pohoan deui. Tah jadi urang kuari aya di alam dunia. Baheula keur di alam arwah ku Allah ditanya, alastu birabbikum, lain tah kaula pangeran aranjeun kabeh? Qalu cak arwah urang berarti kabeh hati Gusti teh pangeran.
eta roh ngaku bahwa pangeran teh Allah. Cak Allah maneh bakal diturun-turunkeun wahai roh sesuai jeung waktuna ka awak masing-masing. Tah engke maneh balik deui ka dieu di mana maot. Sing hade titip cak Allah mun nya maneh ngaku ka aing pangeran balik kudu bersih tina berbagai dosa-dosa. Cak roh teh malah si Udin orang dia ngomong baheula. Wah tumanya Gusti. Cek si Udin eta. Junaid kadinya. Ngaromongnya na. Nyatu cek Gusti teh. Diturunkeun ku Gusti sesuai jeung waktu-waktuna. Bill Clinton ka awak Bill Clinton nu baheula nanya nyebut bala sumuhun Gusti teh pangeran. Bill Clinton teh mangeranan ka Allah. Diasupkeun si George Bush rohna ajro nu baheula bala henteu kuari. Diasupkeun roh ka si Ahok nu baheula bala henteu. Diasupkeun ka si Junaid nu baheula bala nya anda mah Junaid mah Junaid kafir jore Junaid kafir mah sejunaid bangsa soleh komo makmun mukmin. Tawa geus pasti tawa sesuai jeung aturan-aturanna urang mah baheula nyebut bala di hareupeun Gusti ngajawab barang diturunkeun diasupkeun ka awak urang mah akur. Kuari mun ditanya saha pangeran Allah. Baheula keur di alam arwah saha pangeran Allah. Kuari Allah akur. Barang geus aya di awak urang roh kita balik deui ka Gusti Allah teh kudu bersih sakumaha baheula. Mangga Gusti cak urang teh roh bae diasupkeun ka awak urang. Barang mata neuleuh sing hade cak Allah roh eta roh sia mun balik ka aing kudu bersih ulah sadeuleu-deuleuna. Mun aya nu geulis deuleu, mun aya nu jore mah ulah. Ta eta mah watek tah. Di awak urang teh aya rohan, roh mah suci. Awak urang mah jore. Matak pangbalikanana roh sorga. Awak urang kaleuweung. Awak urang mah kaleuweung kuari dimumule ku urang di pandian make sabunna ge capluk. Atuh resep-resep ka awak urang make pakaian bagus cincin gaya nu 3 nu 4 maksudnya masalah sama variasi doang sama kuari makan zaman bangsa non garang-garana sungai dare aju bensin solar. Gade cek Gusti Allah mata boga watek. Mata teh boga watek, ngawatek di mana-mana neuleuh resep kana anu bangsa indah-indah. Watek mata ceuli watek hayangeun ngadengekeun jeung resepeun mun ngadengekeun suara nu merdu-merdu. Irung boga watek nyana resepeun biasa ngambeun nu seungit-seungit.
leungeun boga wateknya naresepeun jasa lamun nyekel nu hipu-hipu siapa heran aing mah seuri atuh boga watek beteung di mana dia sian ngawatek jadi seubeuh eta ngaranna watek. Nah ulah kitu cek Gusti Allah tuturkeun aturan Al-Qur'anul Karim di zaman Kangjeng Nabi urang ayeuna. Di zaman Kangjeng Nabi Isa tuturkeun aturan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Sulaiman dan seterusnya kita nuturkeun aturan-aturan di zaman nabina masing-masing. Lamun urang kuarit nuturkeun ka hayang mata bae dikepar terus atuh cilaka. Teu boga aturan kan urang dieu mah. Teu kadeuleu kukula ge matana bangsa mata keranjang kabeh ieu mah. Sup urang poe Minggu ka Citra. Tatanggapan jeung Citra. Masya Allah sugan aya mata anu ku urang rada diomean eueuh. Sebab kadeuluna boga dongengna macem-macem. Kan eta tina mata. Barang balik di Citra teh, "Uy, eta aya anu beureum sabulah bukna kan." Eta kan gara-gara neuleuh. Nu saurang boga dongeng, antingna ge golode tuh kan. Kan karena itu. Nu saurang ngomong deui, "Aduh eta mah ping-pingna kabuka." Aja nu ngomong na ustad deh sial. Eta kan gara-gara mata. Urang ulah nyaritakeun loba teuing hiji bae nyaritakeun mata. Ieu mata teh nu bakal ngaramekeun hate. Urang neuleuh ka kota, urang neuleuh ka Citra, urang neuleuh ka pemandangan berbagai daerah, neuleuh kendaraan, mimiti sepeda, neuleuh motor, neuleuh mobil ge berbagai-bagai merek, kitu keneh neuleuh mode-mode. Setelah urang ka kota, urang asup ka imah, hasil dedeleuan mata urang nempel di jero hate kabeh. Bari ngalamun bae di jero imah kieu teh. Mio bagus tah mio. Kan eta teh hasil nu tadi lelempangan. Sabaraha duit eta si mio nya. Mun make DP sabaraha DP? Sabaraha kara DP-na? Sabaraha? Tuh sia mangridit kabeh meureun. Gara-gara mata ka jero hate. Eta keur kakara kelas rendahan. Keras rada naik ka luhur motor jageus boga ngridit-ngridit ge. Ajunang ningkatkan mobil bagusnya cak hate hasil neuleuh urang. Apaan sama letik teuing mun Innova mah rada sedeng bangunan. Sabaraha duit eta si Innova meulina di mana mun ngeridit sabaraha DP-na mulai eta lamun kelas menengah, lamun kelas luhur mah aya eta Mercy sabaraha duitnya di mana meulina mata. Urang ka Citra aya teh budak awewe nu tadi teh putih luis urang mananya. Hanjakal ku aing teh ditanya SMS-na ye. Nomor eta HP-na mulai mata. Mata. Aduh tadi liwat ka Citra cincin loba. Ambalaya teh cincin. Mata. Jadi rame lah di jero hate gara-gara mata. Sedangkan ibadah ka Gusti Allah lamun di jero hate loba macem-macem Allah na kasisi. Sungut menyebutkan Allahu Akbar nu nonghol di dieu apansa. Urang Allahu Akbar, wow ngageleger Allahu Akbar nama.
hebat jasa. Dia pernah ngaji kiroat pan di Serang atau di Banten pernah aya 2 tahun mah. Tapi lain ngaji kiroat dagang kadu. Ngageleger Allahu Akbar. Tapi anu nonjol di dia macem-macem, nu motor, nu mobil, nu pakaian, anu awewe, macem-macem. Tah mun ibadah kos kitu can beres ibadah, can beres eta ibadah kos kitu. Tah mah ibadah kos kitu pinarakaeun keneh. Pinarakaeun keneh, pinaraka moal ndaekeun narima anu macem-macem hatena. Dia bangsa kos kieu can pugu saperlu. Ya Allah ya Rabbi. Mata. Nah, ieu lamun urang terus bae nuturkeun watak mata, mana nu resep urang di deuleu, mana nu teresep urang henteu neuleu, teu make aturan Al-Qur'anul Karim, henteu make aturan-aturan syariat. Cukup jang asup ka neraka ku mata doang. Mejeuna lah. Moal dikukumahakeun ieu lamun urang terus bae nulu awewe anu haram, nulu pemandangan anu diharamkeun dan lain sebagainya. Moal dikukumahakeun paling ge dikucuran timah doang. Timah di neraka lah atuh sabaraha. Na ngagodog timahna dikucurkeun ka mata urang. Ya sedang-sedang lah. Na'udzubillah min zalik. Ieu mata. Tina mata ieu teh urang bisa memandang, bisa neuleu. Urang bisa neuleu jelema, bisa neuleu hewan, bisa neuleu pemandangan, bisa neuleu nu keur main, bisa neuleu nu keur nongton. Nah, urang lamun nyaritakeun tentang kehidupan manusia digambarkeun ku Imam Ghazali percis kos anu main bola. Aya nu main bola, aya nu nongton. Lamun urang nyaritakeun tentang main bola, aya kiper, mantas kiper ka belah hareup naon ngaranna? Bek, mantas bek ka hareup? Belah kancek, belah katuh naon ngaranna? Sayap kanan, dah dia belah hareup. Isi mah pemain kabeh bareng. Atuh mah mencalon neraka kabeh burung. Jan nyararaho. Da eta pemain bola. Ketika bola digulirkeun, oper. Bawa sayap kanan, oper ka tengah ku gelandang, bawa ku sayap kiri, kutak-katik intina main bola teh ngagulkeun. Sehebat Brazil main bola, aya teu ngasupkeun mah naon hartina. Nu paling hebat pemain bola teh Indonesia. Sakali main elehna 15. Teu kira-kira modal ti Brazil geus pohara, modal ti Amerika geus pohara, ngadidik Indonesia, dipaenkeun jeung Malaysia elehna alhamdulillahirabbil alamin lain hiji 12-an. Ger tambah caritana main bola tah. Ketika aya seseorang main bola, batur nongton nu main bola bagus, gocekanana bagus, operanana bagus, ngagulkeunana surak penonton. Di mana keur main aya nu hebat mungkin nomor 9, nomor 7, nomor 10 dicirian ke penonton. Tina pemain eta teh aya nu hebat kitu keneh ngamainkeun agama. Cek Imam Ghazali nu keur ngamainkeun agama teh ustad kiai. Eta teh keur mamawa bola dakwah ngaranna. Intina mah kan ngagulkeun. Supaya ngagulkeun sehebat apapun main bola teu ngagulkeun teu menang. Sehebat apapun kiai lamun dakwahna henteu ngagulkeun jelema henteu hebat eta kiai kajian kumaha ge. Jadi hebat teh ngagulkeun hartina ngagulkeun teh di mana-mana kiai dakwah nu tadina mabok eureun mabokna
gul berarti nu tadina zina eureun zinahna gul nu tadina ngeridit tambah kreditna eta gul. Nah ieu teh tergantung kumaha pemainna. Aya pemain nu hebat bawa bola begitu langsung tembakeun asup ngan offset terjadi ieu ge sarua kiai ge mau bola horenganan kiai na offset asal kiai ngeridit offset tak kiai lamun aya kiai ngeridit tunjuk kiai offset enggak sanajan ngagulkeun ge atuh balik deui teu bisa sebab offset kula dek nanya di dia aya kieu offset coba ngacung offset aduh nu kornel loba jasa nu hand loba tah ieu keur carita gambaran pisan eta Imam Ghazali masyaallah carita nagara ge sarua di panggung negara ditonton ku rakyat camat keur mawa bola politik lurah keur maenkeun ngagocekeun bola politik kitu keneh bupati kitu keneh gubernur kitu keneh menteri keur ngagocek-gocek bola politik yeuh rajana keur ngagocek-gocek bola politik presiden ieu presidenna offset ya gua ieu boro-boro ndek nendang bola ieu nya pugunya ge offset Indonesia teh ieu kuari keur offset boro-boro mikiran Haji Ma'mun nya mikirannya ge can araranggeus encan aranggeus nyeun posisi-posisi teh can anggeus ieu ka dieu kadu datang ka riweuh urang sebagai rakyat dikira di urusanana nyana nu wayah ngurusan urang masih kene ngurusan nyana kene bae eta offset ngaranna atuh lamun rajana offset atuh lurah mah ieu mah gitu bareres ya bae geus kuari kiai offset kornel pemerintah ge offset kornel atuh geus ieu mah acak-acakan kabeh gitu. Masya Allah karim. Nah balik deui mata sing hade Kangjeng Nabi pernah nyarita kieu ca Kangjeng Nabi wa hurimatin nar ala ainin diharamkeun neraka nyiksa mata teu meunangeun neraka nyiksa mata sehingga embungeun neraka jadi larang nyiksa mata ulah disiksa hai neraka eta mata manusia mata nu mana mata anu ainin damaat mata nu sok ceuri tuh jol bae si Sarwiti hadena aing pernah ceuri cek nya yang ceuri ka naon si Sarwiti cek Sarwiti aingnya pernah cerik naon harita diputuskeun ku kabogoh ceknya aing cerik nah ayo cek Fatimah aing keur pernah cerik ceknya nya cerikan naon tuh sia lebaran teu kabelikeun BH cerik ya dasar ya Allah si Junaid pernah cerik Junaid sia kunaon cerik sendal leungit urang mah urusan cerik teh urusanana putus cinta urusanana leungit sendal leungit motor urusanana ngan sakadar teu kabeli baju urusanana sakadar teu kabagian kitu naon ngaranna warisan urusanana sakadar dunia cerik eta anu moal disiksa lain cerik nu mana hurrimatin nar ala ainin dama'at min khosyatillah